Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milujeng tepang di sarang simkuring di channel Agus Kopdas. Masih dina pedaran dongeng Sunda anu judulna Taneuh Goib. Video ieu mangrebakeun video nu bagian ka-7. Kang ebaraya nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supaya simkuring langkung semangat pikeun ngadamel konten-konten anu sanesna. Tong hilap oge di like, comment, sareng share. Dongeng ieu masih di dalangan ku Bahwawan Rustiawan sapertos biasa kin link Facebookna ku abdi disimpen di deskripsi video. Mangga nyangakeun ieu dongengna Taneuh Goib bagian ka-7. Ping-ping sanca geni kudawang alatan kena kasabet ku bedang sakti mustika cahaya watu geni. Bangsat, bisa sia jabat ngai ha? Cek sanca geni bari morongos kadirja. Kitu teh laju nyiduhan ping-ping manehna nu gudawang. Ayaku aneh. Nalika geus disiduhan eta nu gudawang teh ngadadak cager lita deui rapet deui kawas teu kungsi keuna kunanaon. Eta salah sahiji kasaktian sanca geni. Boga ilmu disebut salak sanyawa 1000 hirup 1000 mati. Eta ilmu teh bisa nyagerkeun manehna tina sagala rupa sanjata anu keuna kan awak manehna. Pamatihna aya dina ciduhna sorangan. Dirja ngarasa hemeng. Teu nyangka yen lawanna boga kasaktian samodel kitu. Iya. Kunaon leuwas? Iya. Tawa kabongah sia geus bisa nyabat aing. Moal bisa sia ngelehkeun aing. Manusia. Iya. Sanca geni semu ngaledek ka dirja. Ulah sombong iblis. Di dunia mah eueuh ilmu panutup. Di luar langit pasti kena aya langit. Dirja nemal teh lagi keberag. Sok, namun kitu lawanan aing sakapampuh sia manusia. Iya. Sanca geni ngabarakatak seuri. Laju manehna ngalarapkeun ajianana dadak sakala wujudna robah jadi hiji makhluk nu pohara badagna. Ngacung giring lireug gunung anakna. Jangkungna awak dirja ukur samet bitis eta makhluk. Kusabab lobah wujud lobah sorana ge. Wah. Wah. Bangsa manusia dari makeun panungtung hirup sia ayeuna ha? Ceuk sanca geni. Laju manehna ngalarapkeun deui pangabisana leungeun ka hareup tuluy diputerkeun kewas keur ngadonan kue. Dadak angin buleud pohara panasna nyampak tina leungeunna. Usa eta angin
dihembuskeun ka arah Dirja. Bari kitu manehna milu narajang. Angin panas ngablesat buru awak Dirja. Rikat Dirja luncat ka belah kenca, pedang disabetkeun mapak angin. Dengan nu hiji deui ngarapkeun ajian Al-Fatih nu meunang pamere ti ajengan Yahya nyaeta guruna. Celebur. Bumi alam oyak, gunung bitu, tangkal rungkat, langit poek nalika angin panas diadu jeung pedang Dirja. Pohara endur suarana nalika dua kasaktian tingkat luhur kena padu. Bareng jeung ngacelegurna eta angin Sancageni ngahembatkeun leungeun manehna di belah gigir muru Dirja nu geus taki-taki. Dua Dirja mapak datangna leungeun Sancageni. Yuk, celebur. Dua leungeun padu koleang. Dirja goleang di ibarat kapuk anginan. Teu kuat nahan tanaga Sancageni nu pohara bedasna. Kubra. Awak Dirja ngeungar tangkal kirai nu meneran aya di dinya. Dirja udah getih. Renghap-renghap, dada panas kaletan diduruk ku seuneu nu pohara ngagegedagna. Pedang mustika lepas tina leungeunna. Manusia ukur sakitu kamampu sia teh manusia. Sancageni ngabarakatak laju ngalengkah nyamperkeun geus deukeut laju manehna ngangkat suku belah katuhu maksudna arek ngaleyak Dirja nu geus teu walakaya. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Tunda heula eta. Kurang caritakeun jajaten antara Darmareksa jeung Gayatri. Nu pohara rongkahna masih keneh can katempo aya hasilna. Duanana saimbang. Ilmu kasaktian nu papada dilarapkeun pada waktu harita. Silih teunggeu, silih tengkek, silih hajar katempo yen ilmu ieu dua siluman teh memang saimbang. Dua kekuatan nu pohara rongkahna diadu. Ting burinyai, ting peledak, ting gurilap. Silih hantam ku ilmu tingkat luhur. Biang Darmareksa, mana ilmu sia teh ha? Mana ajian pematih sia ha? Ayo larapkeun elehkeun ngaing lamun bisa mah. Gayatri nyarita bari ngarenghap berat. Katempo tanagana geus bibiti beak poh. Itu deui jeung Darmareksa sarua ripuhna. Ulah waka gede hulus ya Gayatri. Aing masih bisa jejeg nangtung ngandung harti sia can bisa ngelehkeun aing. Darmareksa dembal sarua berat renghapna. Biang ayeuna dari majurus pematih aing Darmareksa. Kan aya nu mampu ngalawan ieu jurus giling wesi. Gayatri manehna masang kuda-kuda. Leungeun dikaluhurkeun duanana dampalna dirapetkeun suku ngajegang awak rada donggo. Ajian giling wesi we. Ajian giling wesi. Gayatri ngahaok. Nembrakeun sukuna kana taneuh ngandung harti ajian pabukas manehna geus dilarapkeun. Dadak sakala langit gelap dordar gluduk jeung gurilap pohara tarikna nyamberan kana leungeun Gayatri. Ieu aing arep tadi.
manehna ayeuna geus ngaluarkeun ilmu pamungkasna. Samarukna aing teh gableg pelatihna beuneuna. Dharma Reksa ngagarentes. Manehna boga pamatih ajian Giling Wesi nu dibikasieun ku musuhna nyata Gayatri. Kitu oge dibere ku guruna nu sarua guru Gayatri keneh. Manehna inget keneh babasan manalika guruna keur mere eta ilmu pamatih pikeun ngelehkeun ajian Giling Wesi. Dharma Reksa omat pake ieu ilmu nalika si Gayatri geus kasasar lampahna. Bisi hiji waktu manehna melancidar tuluy eta ilmu dipake pikeun ngaruksak alam siluman. Tah sok larapkeun ieu pamatihna. Kitu ceuk guruna pada waktu harita. Awak Gayatri geus dibuleun ku seuneu anu pohara panasna. Anu harti ajian Giling Wesi geus sampurna dilarapkeun. Geus bisa dipakekeun. Pamirsa kaum dangu, di mana wae ayana kasaktian eta ilmu nalika bada naon wae atau ilmu naon wae nu keuna kana awak manehna, mangka lamun banda geus pasti hancur jadi lebu. Lamun ilmu geus pasti kasedot inti ilmuna. Moal guna deui sanjata naon atawa ilmu naon oge nalika dipake nyerang kana awakna. Laju Dharma Reksa ngamalirkeun hawa murni awakna kana leungeun beulah kenca. Eta ilmu tayalian nyerep inti bumi anu cai angin gunung tatangkalan sasatoan nu aya sabudeureun tempat eta. Nah hiji dina leungeun Dharma Reksa ngacirim jadi kekuatan rongkah nu pohara kuatna. Biang tarimakeun Dharma Reksa. Dharma Reksa tarima kekuatan aing ajian Giling Wesi. Iya. Gayatri ngahaok ngalepaskeun ilmuna awakna ngagoler dina taneuh tuluy gugulitikan guru Dharma Reksa. Dharma Reksa nu geus taki-taki geuat mapag awak Gayatri. Cegur. Bumi euneur kurongkahna dua kekuatan nu pohara saktina diadu. Pamirsa kaum dangu, di mana wae ayana awak Gayatri ngadadak heuras nalika diadu jeung Dharma Reksa. Seuneu nu ngabungkus manehna ngaleungit. Gayatri utah getih renghap berat, awakna bararohak ngucurkeun getih kentel. Dharma Reksa nu ningali kitu laju nyamperkeun tuluy sila bari ngangkat silah Gayatri dikadalahunankeun. Gayatri ampura akang Nyai. Dharma Reksa nalaksa ningali adi sapaguron manehna teu walakaya mah. Kang Dharma Reksa ampura ai Kang. Ai geus salah lengkah. Gayatri nyeritana pegat-pegat alatan nahan nyeri nawakna. Salah ai mah aya nu maksa urang kudu kieu, urang nangtung disatukangeun dua kepentingan anu beda. Tos ulah jadi pikir sing sager deui Gayatri. Dharma Reksa ramas-mas bari kumaha oge manehna teh lanceuk sapaguron Gayatri. Suka bungah nalika harita keur diajar babarengan di paguron. Kabayang deui ku manehna. Gayatri jadi adi sapaguron nu paling layeut ka manehna. Samalah nalika meletek gede kungsi karandapan kurasa bogoh nah hatena Dharma Reksa. Tapi teu dikedakeun sabab geus kapilaan kurasanya lanceuk ka adi. Kang ampura ai. Gayatri nyarita deui.
dihampura ku akang ieu tos ulah jadi pikir bayi ramisak Dharma reksa ngupahan Gayatri. Gayatri pegat nyeri tanah berang direret ku Dharma reksa si horeng geus eueuh di kieuna. Maot nalahuna nu jadi lanceuk sapaguron sakaligus musuh manehna. Ai Gayatri, Gayatri, hampura akang ulah maot ai. Gayatri, Gayatri. Dharma reksa teu kuat nahan seselan nalangsa nyeri hate pagalo na hatena. Sanca geni sia nu nyieun ieu kayaan guan ngaing hei sanca geni. Dharma reksa nu kakurung ku amarah ngadadak wujudna robah jadi raksasa nu pohara badagna euy lumpat buru sanca geni. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Tunda deui eta urang balik deui ka sanca geni nu geus nafsu hayang maehan dirja. Modal sia manusia ilayat ku ngaing. Sanca geni minuh ku amarah manehna ngangkatkeun sukuna paksa tarek kaliet awak dirja nu geus teu walakaya. Katempo ku dirja dampal suku sanca geni nurubakna leuwih badag tibatan awak manehna geus aya di luhureun manehna. Sajengkal deui suku kenakan awak dirja ngadadak ngabeuresak Dharma reksa laju narajang sanca geni. Sanca geni aing lawan sia mah ceuk Dharma reksa bari narajang sanca geni. Kolea hura geunder bumi alam nalika awak sanca geni namruk jeung taneuh petang ngebul sabab pada waktu narajangna Dharma reksa kaluarkeun tanaga nu pohara bedasna. Dharma reksa wani siang bongohan ka aing ha? Teu adab sia nyerang ka keluarga kerajaan. Sanca geni nangtung laju sosorongot. Aing moal ngacenan deui ka sia ayeuna mah. Sanca geni sia geus nyieun kayaan jadi teu bener sakarupana ha? Dharma reksa nyarita pinuh ku amarah. Ngadung harti sia geus pasti dihukum bae nalika engke di kerajaan ha. Sia geus ngarempak papagon ulah wani-wani nyerang ka keluarga raja. Naon wae sia alesanana ha? Ceuk sanca geni deui. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana aya papagon di kerajaan Siluman Cinagara rahayat kasup para panjabat sanajan jabatan naluhur dipahing ngalawan ka keluarga raja arek naon wae oge persoalan. Tapi di dieu Dharma reksa geus teu nolih deui kana eta papagon. Amarah jeung dendam Dharma reksa nu ngancik di Dharma reksa na dirina geus teu bisa ditahan. Paduli teuing bangsa, paduli teuing teu ieu papagon. Sia sing nya adi raja tapi kalakuan sia geus teu uni pikeun kerajaan. Sok sanajan sia adi raja teu paduli. Aing moal ngantot di bedel beteung sia ka aing ayeuna ha? Sanca geni Dharma reksa jeung sieun mah malah nambah amarahna. Wah, hok ari kitu mah sia iladenan ku ngaing Dharma reksa. Sanca geni ngajejegkeun awakna. Aya rasa hamil na hatena sabab apal kasaktian Dharma reksa. Dua danawa
lu pada boga kasaktian geus pahareup-hareup geus tangtu bakalan aya kajadian anu jajaten anu pohara rongkahna. Tunda lampah eta. Dirja nu disalametkeun ku Dharma Reksa sakuat tenaga hudang tuluy nyokot di pedang mustika saya batu gening. Harap sila sidakep nyambat ngaran guruna. Telila kadenge sora ajengan Yahya nitah Dirja balik heula kana awak dohirna. Wayahna balik heula ka awak hideup Dirja. Hayah-hayah nu direng-direngkeun dina waktu ayeuna. Kitu ceuk sora ajengan Yahya. Mangga ama Dirja nemalan. Sakot cepat Dirja ngabelesat balik deui kana awak dohirna. Barang ngambentakeun panon nyampak di rohangan nu satadina ukur aya lilis anu keur kapiuhan. Ayeuna geus loba jelema aya dokter Juragan Dayat Barna jeung 11 urang lalaki nu jadi balad Gayatri keur tinggal lepak. Aya oge 5 urang patugas di kepolisian dan pengurus lingkungan oge aya dirinya. Nyaksian kaanehan nu keur lumangsung di imah Juragan Dayat. Sabab ku perlayana Gayatri, Sukma Barna jeung 11 lalaki nulian mencar neangan ragana sewang-sewangan. Ngan sabab teu apal jalan antukna eta Sukma teh ngadon ngalayang di antara dua alam. Nyaeta alam goib jeung alam dohir. Hal ieu nyebabkeun raga Barna jeung nuliana kawas jelema edan ngagolepak tapi ting haraok teu puguh. Juragan Dayat nu kabeneran mulang hemeng ninggal ieu kajadian. Manehna nempo lilis jeung liana ngagoler. Teu eling bari ting haraok teu puguh. Hari Dirja sila sidakep yang hareupan awak lilis. Pamikirna buah Dirja nu boga lampah sangkan lilis jadi kitu teh. Laju manehna nelpon dokter jeung petugas di kepolisian. Dokter ge teu bisa kumaha sabab memang eta mah lain penyakit dohir. Tah geuningan si wawalak Dirjana geus eling. Hayo Pak, tewak tah manusa biadab teh. Cek Juragan Dayat nyarita pinuh ku amarah ka padugas nalika nempo Dirja geus beunta. Ke heula. Kuring bisa ngajentrekeun sagala rupana. Dirja nemalan. Naon deui nu kudu dijentrekeun, ha? Geus puguh sia nu boga lampah sangkan anak aing jadi kieu teh, ha? Juragan Dayat sesorongot. Tenang Pak, Bapak tenang heula. Hayu urang perihal anu sabenerna. Dirja coba centrekeun aya naon sabenerna. Cek padugas polisi nanyakeun. Kuring bisa ngajentrekeun mung ulah di dieu hayu di rohangan sejen. Di petugas kepolisian cukup bawa we saksina. Sabab hal ieu mah moal kabeurik ku akal jeung logika nu manusia biasa. Cek Dirja nemalan. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Laju we parindah rohangan berbet. Dirja ngajentrekeun kejadian ti mimiti nepikeun ka naha bisa aya kejadian kitu di imahna. Juragan Dayat dihulang setengah teu percaya, tapi bukti kuat aya di Dirja. Nyata taneuh kuburan goib nu jadi penyebabna. Kabeneran pisan komandan polisi teh memang jalema nu ngarti kana widang hal goib. Tuluy manehna ngalarapkeun pamakena pikeun ngabuktikeun caritaan Dirja. Nyaan we eta taneuh teh lain taneuh biasa tapi taneuh sakti mangrupa kunci pamisah antara alam goib jeung alam dohir. Dan taparah deui Juragan Dayat ngagabrug ka Dirja meta di hampura. Teu nyangka kalakuan lilis bisa kawas kitu. Bisa jadi balad iblis pikeun nyumponan kahayangna. Hampura kuring Dirja, rumasa kuring salah salila ieu ukur ngalajur nafsu pikeun nyumponan kahayang si lilis. Juragan Dayat ngagukuk ceurik balilihan. Era nyesal jeung sagala rasa pagalo na hatena. Tos Pak Haji, ulah jadi pikir. Kabeh manusia oge kungsi salah dihampura ku kuring. Dirja nemalan handap asor. Ayeuna kudu kumaha jalana pikeun nyageurkeun si lilis jeung nuliana Dirja? Juragan Dayat tanya deui.
aya jalan nama ke urang minta pitulung Kak pun guru ajengan Yahya bari sakalian teang si Eha bawa ka dieu urang rengsekeun deui masalah dirja nembalan. Bari kumaha oge manehna jelema bageur teu boga demdem ka saha wae ka asup Juragan Dayat. Padahal mah Juragan Dayat teh geus kabalukarkeun usaha manehna. Paguyuban teu wanian ngajual beas ka dirja sabab diparentah ulah ngajual ka manehna ku Juragan Dayat salaku ketua paguyuban. Dabikeun ka dirja meuli beas keluar kota nu beda kabupaten sangkan usahana tetep jalan. Ringkes carita ajengan Yahya geus aya di imah Juragan Dayat. Kumaha ama? Dirja nanya. Muhun ajengan tulungan anak kuring ajengan. Juragan Dayat hari wes-wes nyaritana. Mung Gusti Allah nu tiasa nulungan mah. Sim kuring mah naon atuh? Ajengan Yahya andelemi. Ciri hiji jelema nu geus pinuh ku pangarti handap asor jeung DPDP. Kumaha atuh jalan ajengan? Sim kuring mah hayang anak kuring cager deui. Juragan Dayat hayoh we kitu nyaritana. Sagala rupi panyawat tinang tu aya ubarna. Kantun urangna salaku manusia yakin jeung percaya ka mantena insyaallah pamugi sim kuring janten cukang lantaran janten syariat pikeun lilis damang deui. Ajengan Yahya nimbal bari rada gogodeg kalakuan Juragan Dayat. Tah kitu alus sok atuh ajengan sok ubaran we anak kuring teh. Insyaallah dirja wayahna nu sejen sina kalaluar heula di rohangan cukup urang duaan jeung bapakna si Lilis we di aya di ieu tempat mah. Mangga ama tuluy nu sejen kalaluar di rohangan. Dirja sing sabarnya ulah nyesilan ka kolot hidup nu geus mah geus we ulah jadi pikir ceuk ajengan Yahya ngupahan dirja bari kumaha oge aya rasa kuciwa dirja kanu jadi kolotna banya tabarna. Insyaallah ama abdi moal nyesilan kajadian ieu memang tos kedahna kieu panginten nyunkeun pitulungna we ama sangkan pun bapak damang deui. Dirja nemalan bari nguatkeun hatena sing nya kolotna baragajul tukang pilih genti awewe hirup pinuh ku maksiat anggar kudu dihampura sabab manehna sadar moal aya manehna lamun eueuh bapana. Sae upami gaduh paniatan kitu mah sok sila dipayunun jalmi nu tinggal olepak pali ditu ama bade bayunan Lilis sabab dianjeunna kunci pikeun ngajalankeun kanggo ngubaranana. Kang Dayat calik ceket abdi nya supados nyaksian tembal ajengan Yahya bari tuluy sila-sila kep nyang hareupan Lilis. Dirja nyang hareupan bapana jeung lalaki nu 11 kurang deui. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Tunda eta urang caritakeun Eha jeung Ecih nu keur diteang ku pengurus lingkungan ditahan Haji Dayat. Can nepi ka imah Eha eta nu neangan teh di imahna nyampak Eha jeung Ecih keur di kamar. Naha urang duaan kudu ngalaman kajadian kawas kieu nya teh ceuk Eha nu aya dina awak Ecih nanya. Dukanya eta teuing kudu kasaha kudu ka mana urang neangan jalan pikeun pangobatanana. Ecih nembal gerengeunah paguna manjol nu neang tuluy duanana marangkat ka imah Juragan Dayat. Waktosna seep kurang teudeun dihandeuleum sieum cag kurang tunda dihanjuang siam teudeun gesan sapureun tunda gesan aleun mangsana kurang sampeur deui permios.